Mau sih, kegerangan nya. Kadia tuh heula. Heula kamu ke asem dok dan seukeut. Ulah bedog wae nu diasah. Coba tah anak asah sekali-kali. Rewel pisan pamajikan teh. Heuh. Seukeut tapi meureun. Geura ka dieu. Oh, rewel pisan lah. Naon sih nyi? Gegrowokan wae. Ulah golok bae anu diasah. Heeh, dan naon atuh nu kudu diasah ku akang? Kali-kali atuh anak diasah. Anak diasah, emang anak urang perah bedog diasah. Atuh meureunnan urang ieu meureun hayang boga incu. Baturna mah geus baroga incu, urang iraha tuh. Nya atuh sarua wae akang ge hayang geus batur boga incu. Budak kemana sih anaknya? Tuh aya di jero tadi mah ngagoler wae. Coba geron nih tak dia. Ujang, Kasep, tadi ya. Masih bawa. Abah arek ngomong. Astagfirullahaladzim, Bahar. Naon? Hari sia laguan eta kumaha sih eta laguan eta? Kieu. Alabatan awewe, coba eta nyai eta anak urang eta deuleu. Lalaguanana. Eta lalaguan arek kitu bae. Tuh tempo babaturan geus karawin, geus baroga anak. Da aboge hayang meureun boga incu. Ulah kitu bae lalaguan. Kita kawin. Heeh. Ya tuh kegampang rencana itu dong namun. Kumaha tah? Sia mah gampang-gampang wae aya di papagahan ku kolot nerawelang wae. Nembalan wae. Sia teh ieu lain ngorakene sia teh geus kolot. Kolot. Ayo umur urang sarua jeung kisah itu. Atuh kisah mah babal kolot sia. Gilo. Atuh boleh. Coba eta deuleu sia eta. Kumis nalabatan galangan sawah nyaingan we kolot. Sarua geuning ya. Sarua-sarua ngalunjak ka kolot ge sia mah. Ngomong-ngomong kawin-kawin we. Itu budak-budak geus ada gono. Arek ke mana sih eta? Ngarek ulin. Arek ulin naon sih coba yang nyaho. Ulin tai, nyatu ulin ke batur. Anjut dulu anak urang. Ulah kitu, da kolot mah ulah kitu. Tahu geus ya? Arek ulin heula ya. Molila. Geus kitu eta anak. Iya. Atuh cekel eta cekel. Duh, kuaing sia lamun lain anak sama tawayang kuaing. Arek ulin heula. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Salam. Gusti nu agung. Kumaha ieu nyai? Heueuh kumaha eta moal kawin-kawin apa kumaha eta anaknya? Duh, lumayan nih. JP. Duh, si ambu aya wae segala nikah kawin. Ilokan nu daek ieu awewe kaya beungeut aing. Kumaha jaba bapak aing mah galak panan. Aduh, puyeng aduh. Mana kemarin jalan-jalan kemana? Ke loji sih. Aya naon sih di loji? Orang mah can pernah. Orang pernah ngomong juga tapi set. Mana orang ngajakan orang ke loji? View lagi kan ada view yang baru. Orang kok tadi ajakan. Next time. Hayu nya. Oke, kabaran we. Dia ajak teman-teman kamu. Iya boleh. Buset. Wewe tuh. Waduh, marah rontok jebak geulis eta. Aduh. Mana, Neng? Ih, naon sih kolot-kolot ge meni genit pisan. Kita ingat umur emang. Eta kahuru umur geuning. Ih, bagus. Di, awas ku aing sia. Ira-ira gebeunang ku aing. Emang gitu aing goreng ge goreng naon? Goreng dekil. Halo. Sono. Mana lu? Sono ke belanja. Belanja gua habis menang angkat tuh. Boleh. Tuh, ambil tuh. Menang angkat lu masang togel? Masang togel gua. Buset. Tuh. Banyak kan? Kumaha teh carana menang duit lo, Pak? Punya kenalan gua dukun, makanya menang angkat. Dukun. Bisa ngetakeun awewe? Bisa apa aja kita mah. Ka beneran. Aing diomelan wae ul. Kenapa?
main. Domelan. Go. Tunggal poe puyeng juli aing. Lu suruh ngapa sih domelin? Kita kawin. Wah. Mau ke dukun. Emang sih nyawa Tahu lah ini gue ini hasilnya. Nangka. dudukan di mana we lah? Dudukan di mana? Heeh. Nah. Ini nih, lu nih, ngadep sono. Buset. Modal dulu. Mana. Terus. Duh. Aing. Terus nih. Belok Dah, terus. ke kanan ya. Kiri lagi kiri. Itu di mana? Bukan, masih jauh. Ih, Tenang, dengerin dulu apa? Kalau lu ngomong. pulau liber antar kena tuhnya. Udah ya. Ya, Ya ya. nah, beneran aing kawin. Ayo. Sampai kawin lu. Iyalah. Gitu. Mana ya? Buset. Duh, ngurang kursi ayo. Ayo. Aduh, mungkin dia mungkin hese wae usaha teh. Aduh, coba setoraneun loba. Budak sekolah bayarkeun. Bangku riling ngudag-ngudag wae. Jangan lupa duiteun ya, aduh. Naul. Masih jauh. Jauh. Bagus. Ya udah deh. Entar lu nganterin dulu nih. Heuh, sia kelung ieu ah. Iya. Dugan kedeung aya pasien Nah, ini rumahnya nih. Oh, itu. Iya. Ayo tuh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berduaan ya. Kemana? Kamu lanjutin tadi belanja lu panggilin. Ayo tuh. Ya. Nun ya. Oke, siap. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup Pak, sok calik. Ya, asup mah ka jero, ieu mah di luar. Oh, sami wae. Salaman mana mau salaman? Bisa. Kumaha mah dieu? Ciri khas. Heuh nya. Aya naon nga maksud ka dieu? Ya biasa ya mah rek minta pituah gitu. Oh, naon tujuanna bisakeun deh. Ya tujuannya mah biasa masalah awewe kita kawin yuk. Awewe. Heeh. Gampang eta mah bisa. Bener. Bener bisa. Nah, Engke maneh mangkat ka ditu aya tatangkalan anu gede. nah. Tadi dinya maneh tapa. Apa? Heeh, kuat henteu. Buset. Tapi demi awewe masih boleh lah. Boleh pasti kuat. Oke. Tangke didinya aya penungguna. Penungguan. Aya Juri gak tuh? lain anu boga didinya. Engke cak didinya dituduhkeun naon-naon persyaratan didinya engke turuteun ku maneh lamun maneh hayang berhasil. Nya. Teu kitu. Saran di Abah mah Tapi ngeger mau juri gak? moal bager eta mah bager. Bageronam. Di tangkal kayu nu mana? Tah bladinya aya tangkal buah anu gede. Oh, Handapeunana didinya we geus. Diuk didinya. diuk doang. Heeh. Oh, atunya. Heeh ayeuna. Ayeuna? Heuh ayeuna. Buset. Kudu Mungkin ayeuna. cepet, mungkin tere. Geus ayeuna. Bener ya? Jig heuh ieu. Atuh. Kade poho yo. Naon na? Gepiraku, leos doang. Naon na maksudna? Eta kunaon atuh? Kunaon? Ih, ilok tuh ngarti. Kieu kunaon? Nyeri beuteung? Ulus. Polis mah juri ka tuh? Ih, Oh, duit. eta ih. Deul atuh. Ih. Kudu tuh ngarti keneh wae. Salembar kajeun. Kajeun. Atuh. Ikhlas tuh. Ikhlas. Banyak. Naon yo? Atuh. Sing berhasil nya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kosong. Serem amat di tampalan ya. Ah, udah amat ah, dapat main ngaku. Bukan orang dia anak monyet ngilu liwat. Bukan orang dia anak monyet ngilu diuk. Udah amat ah. Dia ngilu tebis diomelan pemain. Dilaku. Banget tuh. Astagfirullahaladzim. Ono maksud opo datang kemari? Sama nih. Saya adalah jin penunggu daerah sini. Nah, beneran ya, bener cak dukun. Ah. Derek minta iya ya Jin. Celuk kok bodoh. Supaya laku KWW kumanya Jin ya. Saja. Kumaha Jin? Kowe turuti perintah jin. Heeh. Sanggup kowe? Sanggup. Sanggup? Sanggup. Sanggup? Sanggup dibaledok ya. Nah Jin. Kowe harus mencuri celana dalam wanita. Oh no. Sanggup orang? Sanggup lah demi kawin aingnya. Ada permintaan lagi? Ini saya doang Jin lah. Wis ta? Tapi syaratnya itu doang. Yo. Wah tuh. Gampang kan? Heeh. Mbak Jin, pergi dulu ya. Nya mun. Buset. Wae. Dalam batam hitut ginian. Hah. Yang penting main kawin syaratnya kita nyopet celana jero berarti cangcut jemputang atuh. Nah itulah kawin. Saya datang, angry pun malah. Ih. Hasil Alhamdulillah. kepangi jin. Kapangi jing kan ikut situ jinanya. Ya mangkos kitu, kumaha cenah cak manehna persyaratan. Ya syaratnya mah kita nyokot celana jeroan. Oh no. Beri kecangcut meureun jeung kutang. Heuh, itu celana jeroan. Ini teh ayeuna mah turuteun ku maneh, lamun maneh hayang sukses. Nya, Wah tuh, nuhun nya. ayo. Urang ka ditu nya. Ayo, sok. Ayo. Ayo. Don, sama na yuk. Kamay balik na yuk. Ya, sabi gagawan, Don. Pak lu. Ako sih. Gue kasukan. Pak lu, lakwa. Kamu mulu. Biasa dalam pikiran. Lakwa sih. Tuh, tempat we tuh. Pak iya, Lul. Buan kan? Iya. Orang mah bantu sikit keluar, Buan. Itu, Lul. Wala kaya, Lul. Ayat dia. Bogan tes musina. Lakwa sih. Ada. Di mana? Olap lintang. Yang geus kerja orang ka ditu. Lah, ayo. Gitu ge aya randa, Den. Oh, hala. Anaknya loba 20 siki. Itu anak semua. Lain, bebek. Ha, lele. Bebek. Lele pria. Ya. Kita belah ditu deui hiji deui ya. Oh, Aya apa tuh? ragaji. Batu mak ajlem. Ragaji. Ajlem. Salah, ragaji. Randa anak hiji. Lah itu yang moto. Boleh. Milih mana? Ya, boleh lagi ada satu. Oh, ayo ragaji tuh. Ayo. Ayo, lali.
Can peren. Oh iya, can peren keneh wae lah. Lah, eta teh kunaon gutak kitek wae. Ieu asa teh barang kelas ieu lah nu make calana. Hah? Emang calana mah kemana? Atuh, ulah mui ge aya nu nyopet, bingung urang ge da. Ieu teh betah ieu calana meni pisan. Nya tuh, Lina ka ditu heula nya. Warung heula. Teh, ayo. Ya. Yo. Nasi. Lul, naon? Lul, oh lihat lul. Kalau hek lo. Biru dan Kalau hek lo. biru. Wah, lihat dulu. Wah ini Lul, lul. Atau ahal dulu. baheula. Hah? Heeh. Lah halal lah. Oh sama. Iya. Atau ahal dulu tuh kalau lihat cewek itu harus lambil lul. Cewek. Lihat cewek. Oh cewek. Ya, halo. Harus lambil lul. Keuden. Iya. Lah lul. Cokot sok sih tadi. Ambil. Ayo. Picun. Dulu. Baik. Dalam ngendak-ngendak. Rek nyopet si Gana ya. Wah, iya mananya ya. Makanya jangan bandel ya. Jangan makan tuan lo, mampus lo. Sana dia. Aduh, capek banget, aduh. Kudu makan yuk. Si Neng. Mau naon ah? Biasa Neng nyantai. Neng kenal? Iya keur dieu. Nyaho diuk udah mau telupatan ieu. Apaan tampan rupawan geningan ya? Naon? Tampan rupawan. Bohong meureun. Inteh mah seriusan bakal linci. Ah, bener. Bener jeung naon bohong dosa. Aku nih mau orang nyebut ke orang goreng. Emang heeh kan. Tiri geuning. Kan kumaha si bahan can balik di sore. Kita ngapain ini? Encan, itu entok encan diampikeun, bebek di luar. Kumaha? Ieu ka mana sih baharnya? Teuing batur ti tadi gen yang teu kepanggih. Sugan di belah ditu. Iri bari itu mah geus. Atuh belah ditu ge geus ku nyai. Kamana tah? Urang teh ngan ka ditu ka kober sugan. Ka kober. Euy, sugan di ditu.
Jadi kieu sih tukang aing. Dia emang kieu orang kada heula. Mayit apa jalma eta nu sare? Jadi kieu sih. Saya nyaho teh ieu lalaki aing. Hom, sia lalaki aing ya. Hah, ya ning lalaki aing ya. Kan ning lalaki aing kan? Bisa lalaki aing ka bobona. Tanya. Masya Allah. Si laki aing kan? Si laki aing kan ya? Heula sih bageun dia anu gedeng heula. Iya, bener. Wih, Allah. Cager? Cager. Allah, Allah, Allah. Eta naon eta? Mangga. Eta disumputkeun. Hehehe, iya mah lain. Kunaon kitu kunaon. Aya muda. Kunaon budak mora eta katakan kitu. Geus teu usum ayeuna mah. Ya emang naon ieu? Eta sih onderdil. Lah. Anu saha eta? Aya we jadi hayang nyaho wae ah. Sakeur naon? Ya cak batur teh mah cenah lamun nyokot jeroan nu awewe bakal laku. Pandangan sasar eta. Kurang geus disesatkeun ku nu teu puguh. Ya, budak mora. Deundeun heula eta mah. Urang agama muslim. Ya muslim. Nah, lamun muslimah iwalti urang kudu tobat. Memang kasasar eta suatu anugerah keur urang. Sabab urang bakal nganyahokeun di mana jalan pundunan, di mana jalan turunan, di mana kelokan di dinya urang bisa nganyahokeun alus jeung gorengna. Tah berarti perjalanan ieu teh perjalanan goreng anu sasar. Tamantak urang kudu bisa tobat. Memang tobat eta hese sulit, susah. Tapi urang kudu tetep berusaha. Karena naon? Allah mah Ghafurur Rahim. Ngahampura kasesatan jalma, ngahampura dosa jalma, insyaallah kudaekna urang ikhtiar ku doa, ku zikir, ditenangkeun hati urang surga cawisana. Hayang awe mah gampang. Teu kudu copot-copot pos itu. Asal daek urang ibadah, ngebersihan diri, ngebersihan hati, insyaallah urang bakal dipasihan istri nu sajati ngedampingi urang di dunia jeung di cawis